Ketika Bapak Dawala main Raubana di panggung 17-an, di mana rumahnya Sally Hasan? Oh. Hah? Jawab atuh. Ngalah gedang di pao heulang. Atuh apal atuh. Dawala, di balik jendela aya perkutut. Bapak Haji Deni Rukada Sumohon. di DPR Bandung. Leres, Bapak Haji Mehmet Rohamat di Bekasi. di Bekasi. Didoakeun perjuangan cing tamat kitu cu. Cing tamat perjuangan teh Bapak Lurah Serang Mekar, Bapak Lurah Tegaluar. Leres. Pak Lurah Wilson. Wilujeng Bajuang deui nya cu. Pak Haji Sidik tawa ngiri. Pak Haji Rahmat, Pak Haji Sidik utamina ti Jonol. Sumohon. Hah? Leres teh ngiring ngadukung Pak Haji Bahro. Pak Haji Bahro Asep Halim, Eyang Atin Sukabumi, Kang Pilot ti Ciater, Murukan teh ngariring. Bapak Agus Lio Ban ti Subang. Ayah. Ngiring ngadukung. Nuhun ucuk. Pak Lurah Pakutanang. Nya cu, hayu urang berjuang eusian ieu kamerdekaan ku cara karya nu terpuji. Nya. Pak Haji Ota. Ya, Cuk. Murukan teh ngariring. Pasep dampak non teh di ujung berung ngadukung ucuk. Heeh. Tah ku hal sakitu dina lebah di ujang cing bisa ngamumule ieu nagara ai bajuang dina alam merdeka teh bisi itu gunung-gunung gewat paralakan deui. Lestarikeun deui nya. Kasaimbangan alam teh ku urang-urang pikiran deui nya cu. Sumohon. Sae mangga Da baheula mah leuweung teu dijaga, da awet nah saprak dijaga beak ta eta. Ulah nepi ka kitu. Pager makan tanaman Malah beh dieu ucu. Makulan. Anu aya patula patalina jeung moral. Naon Di Departemen Agama beja ieu mah beja teuing Sumohon. Wartos dana umat abadi cenah aya nu ngalegleg ucu. Kacida tamanya cu. Asa kacida teman. Amuing muringkak bulu punuk mah ujang amuing. Murukan teh. Sedangkeun aya patula patali jeung moral teman. Ceuk pakumis ti kuningan mati anda mui kagila-gila keding. Kagila-gila jeung Nya cu. Sumohon. Tau teh bade ngagugahkeun anu tapa Juragan Arjuna geus ugana geus waktuna ayeuna singkil. Baju leungeun ken sakatu sarada yuk urang init kitu ka Kang siling ka mana ida ujang? Duh kapali dinya Pali kaler keur ngarobrol we teteh. Uplek we jeung Pak Haji Bangbang Sulaksana nya su. Nuju ngobrol. Eta meureun diolo domana si Dupong teh ku Pak Bangbang. Heeh. Bener eta. Nuju ngobrol. Iya. Akang. Euy. Lain euy nguplak we ngolo Pak Bangbang. Eta kitu ke si Dawala dek ngaya Pak Bangbang di dieu. Si Dawala kade eta dek ngajaga si Dupong bisi dicokot ku Pak Bangbang. Eta di sahuran atuh lain ngobrol jeung Pak Bangbang ge. Nguplak. Lah. Naon? Dah. Alah. Dah Akang. Ari pokona mah jang. Ulan. Heunya taras ku pun lanceuk. Naon Akang teh? Si Kang Cepot boga ieu. Boga naon ya Akang? Boga anak kukut. Oh gitu Akang. Ti leuletik. Dileletik. Ai geus gede dewek bogoh euy. Mantap. Mantap. Neng Selfie Hasan. Eta teh. Budak si Cepot teh. Oh namina teh Selfie Hasan. Geulis teh budak teh dewek jadi bogoh. Ulah. Ngan era wungkul mah nya aing kalanceuk kudu jadi mitoha. Manya bogoh ka anak lanceuk. Halah. Lain ngupingkeun kasauran pun bapa bieu. Sumohon Kang. Pantes dek kieu nagara teh.
sabab ai beja mati baheula mun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami Dah, eta nikmat bakal tamah deui bakal tami. ngan sabalikna lamun teu nyukurkeun kana eta nikmat maka anjeun bakal panggih jeung hiji ajab anu leuwih banget. Eta sing emut teh kadinya. Ayeuna ieu nagara ngan ukur ajab jeung ajab. Musibah jeung Sagara sabadarat. tsunami dah. Gunung Bitu. Gunung Bitu. Can ayeuna leutak biji bari panas. Panas, gas. Can longsor di mana hujan banjir. Can kahuruan hutan. Can kahuruan hutan rupa-rupa ajab jeung ajab. Ieu teh sabenerna mah bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan bararohong pasini teu dijadikeun. Oh eta. Sok jalalir Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Edeh. Eta jalalir moh. Malah cek ahli-ahli haleuang mah baheula Bakang. tilawang ninggal ka jalan sanes deui saha pijalmaeunana nu daek kageleng roda Beres sobleng. Ai kageleng. kitu cek si sobleng baheula. Kageleng roda kumaha diakal. Padahal sarerea oge ieu teh urang teh kageleng ku roda alam. Oh. Kagiles ku roda. Pantes atuh da salilana oge da tilawang ninggal ka jalan coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah panggih. Eces. Nya. Bakal eces. Panggih atuh. Bakal jentre ya kan. Pantes dek cara rekcok da bangkongna di jero liang. Di jero liang kene. Lamun hayang tentrem di ieu nagara pek di mana bangkong geus ngahem-hem liangna. Tah. Eta bener. Nya Asa teu kaharti teuing oke jeung bangkong ngalag-lag liang. atawa hayang tentrem di mana bangkong geus ngagelom permen. Alah nasib kieu-kieu teuing aing hirup. Mun bangkong geus jadi tukang penerus. Anu ditawan ayeuna teh cenah ku pihak musuh teh Juragan Antarja Katawang. Oh sumo. Abimanyu Juragan Bima Gusti Yudhistira Nakula Sadewa Katamahan Kupad Menegara numutkeun dina www.amarta.com. Wah. Menurut berita di teh mah. Nya www teteh. Nya ampun. Berita luar negeri. Mudah-mudahan we engke sarengsena berjuangnya para pejabat di negara urang teh ulah nepi ka jadi anggota NATO. Naon ai NATO? Lain North Atlantic Treaty Organization. NATO naon? Tapi NATO di dieu teh nyaeta no action talk only. Naon? Cek urang Sunda mah nyaeta ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, nu penting kenyataan. Kenyataan penting. Rakyat teu butuh janji. Teu. Aya jelema ding belah ditu teh. Aya Loba lemur. Sugan teh nu ngadengekeun aing teh. Aya. Kalau tadina mau ngocoblak teh usaha we aing teh. Aduh. Nah, Lain saha itu ngagidig ka dieu nya. mana? Teuing untung mana? teu ngagara ridig jelema teh kamararana teh. Luka teuing meureun biasa Batur-batur berjuang gitu. Teuing lamun rek dijual meuli kan. Siapa yang pergi ke sini itu? Ai budak. Anu penting mah urang mau berjuang di dunia mah heueuh. Kabelaan lemah cai oge da puguh ibadah keneh urang teh. Sami wae. Asa nu ikhlas we nu ridho. Nu ridho, nu ikhlas. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana wae, Jang? Saya tikus ruk. Di mana lemur dijawab tikus ruk. Sugan teh ti ucing. Salam dulu ah. Iya.
Ti Ucing. Coba. Aduh. Mau timuning ya. Aduh. Tersangka ya papanggih yang budak sapotong. Budak sapasi Akang. Lain sapotong ya mah, saprapat. Bapak. Gimana ada apa? Makan ikan sambil belajar. Perkenalkan nama saya Ginanjar. Oh iya. Ya. Sini siapa itu? Sama saya juga. Siapa? Makan lenca ti gorolong ngenakeun abdi dawala. Oh, meni jauh, heuy. Kumaha kita. Aduh. Jadi Jauh. heuh nya saha ngaran teh? Dawala. Oh, Dracula. Tuh geningnya. Coba. Aya deui nu budeg ieu. Si Anyak digigit badak. Terus? Saya boleh nanya tidak? Oh, iya. Boleh. Kadong-dong dibelah dua. Aya naon atuh? Kieu ka Bapak Dawala. Main Raubana di panggung 17-an. Terus? Di mana rumahnya Seli Hasan? Oh. Hah? Jawab atuh. Ngalah gedang di pao heulang. Naon? Atuh apal atuh. Dawala, Euy. di balik jendela aya perkutut. Terus? Dawala goreng patut. Oh, Katel gede. Kan? Katel gede. Baskom pepes. Ginanjar. Gede bujur. Aduh. Nya. Tahu tidak, Kang Dawala, rumahnya Seli Hasan. Saya teh mau. Seli Hasan. Iya, Seli anaknya Pak Hasan. Bukan Pak Hasan anaknya Seli. Seli anaknya Pak Hasan. Kenapa? Karena Pak Hasan bapaknya. Jadi eleh ya aing ya.